Timimiti harita Sirawing dilatih kekuatan jasmani ku Ki Debleng anu memang berat karasana ku Sirawing oge. Tapi manehna teu ngangluh atawa ngarahu sok komo ieu geus diangkat jadi muridna Ki Debleng anu wawasena teh geus ngabandungan atawa geus kabandungan kahebatanana. Tipoe kapoe awak jeung leungeun sarta suku Sirawing katingali beuki ngeusi sabab ngalakeusik jeung angkutan cai mangrupa latihan geusang kekuatan jasmani sakaligus ngalatih tanaga sangkan bedas. Waktu ngaruang dua leungeun semet puhuna karasa ku Sirawingan ukur haneut mangsa wanci haneut moyan mah. Ngan nyedek kabeurangahkeun nunggu panas asa tutung tapi lila-lila mah Sirawing jadi biasa ngalakukeun hal sarupa kitu. Dina wanci peuting harita teh Sirawing kakara ogerek duk pisan harita sare di imah panggung anu leutik urut panganjar kana anak Mbah Wigeuna teh. Harita Ki Debleng terus nyarita ka Sirawing. Mun teu wakamolor Sirawing. Lamun beurang mah tadi keur ngalatih kekuatan luar, ayeuna kudu dilatih oge kekuatan jero deuleu. Sabab eueuh hartina sanajan boga tanaga anu bedas jeung jasmani kuat, lamun teu boga kekuatan tanaga lapisan. Nyaho tanaga lapisan? Nyaho Ki, tanaga nu ayana dina jeroan badan dasarna tina cara ku ngatur tata napas, lamun geus kalatih tangtu bisa ngatur eta kakuatan. Halus pinter sia mah geuning goblok. Ngan lain ngatur tata napas hungkul Rawing, dekeun ku sia. Tapi leuwih ti eta kudu dibarengan ku katenangan hate jeung pikiran. Batin kudu jejemmuseur kana hiji tujuan. Dilakukeunana kudu ayeuna peuting. Nah, make kudu dipeuting Ki. Ngara tenang deuleu. Tebang deuleu ngari peuting mah. Oge hawa anu aya dina jero awak dicoba nahan mampu ngalawan hawa tiris peuting. Sabab awak lain kudu dibuligir euy, ngarti? Kaarti Ki lah, ayeuna ieu teh. Nya ayeuna euy, kawas nu lieur lain mah. Pokona malamun ilaing teu nolak kana sagala parentah dewek, dina waktu anu moal lila jadi jago deuleu. Lain jadi jago sih teh. Awas, lain jago kabirkang deuleu sia. Nyapu gue atuh yang jadi jago mah Ki. Sabab jadi jelema nu lemah kalah kadihina geuningan jeung ditanasa. Komo ayeuna mah kajahatan beuki mowe. Lamun geus loba atawa geus boga ilmu cara aki mah dibasmi lah jelema-jelema jahat teh Ki nyaan kuing mah. Wah, untung wakang ngalamun sia deuleu. Asa goge acan diajar pangarti ti dewek. Sok dibuligir gancaganya. Diburuan diuk di leluhur batu. Engke ku dewek dibejaan kumaha carana ngalatih sangkan bisa ngatur-ngatur jeung ngusurkeun tanaga lapisan. Ayo, sok dinuk nya. Siap di dinuk, naon dinuk? Oh, salah sautik bolotos. Serius goblok. Sok, diuknya. Diuk di dia. Sirawing teu kaleken harita terus nuturkeun guruna. Peuting harita Sirawing dimimitian gesan ngalatih tanaga lapisan teh. Da ari anu guru nya teh nu jadi guruna mah kapan mun ngalatih teh kitu jeung hauk polotot jeung kasar segala rupa. Sirawing teu kaleken harita terus nuturkeun guruna peuting harita Sirawing dimimitian. Menang 2 bulan meureun kituna teh, tapi Sirawing ngarasa aneh. Sabab tacan pernah diajarkeun jurus-jurus ilmu silat sakuma ilahar anu neuleuman ilmu bela diri. Kajurung kurasa penasaran. Dina hiji peuting sanggeusna beres latihan, geus harita teh geus ngatur tanaga lapisan, Sirawing ngahaja nanya kana jadi guruna. Geus lila diajar tawa latihan teh Ki. Tapi kunaon geuningan can diajarkeun keneh bae jurus-jurus ilmu silatna Ki. Ki Debleng ngaburilang panona. Sirawing